Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi, dan tina pirang-pirang cirina pae hati jelema. Ai qalbil muridi tegasna hati jalmi arep usul ka Allah. Eta agamul hajni teu ayana nalangsa alama pataka kana perkara pataka nu repot anjeun anu tinggalin anjeun teh minal muwafaqati tina pirang-pirang nyaluyuan kana aturan Allah. Ait taati tegasna teu ngalaksanakeun kana taat ka Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkun nazami jeung ninggalkeun nalangsa alama kana perkara fa'al tahu sina perkara teh dosa. Alama kana dosa fa'al tahu nu midamel anjeun kana eta perkara min wujudi jalati tina ayana pirang-pirang kadorakaan Allah. Tayyiba mereka nerangkeun sapali pirang-pirang cirina jalmi nu dimautan hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Saha nu dimautan ku Allah? Jelema nu dibidian ku Allah. Jadi emutan kang urang samudayana nu parantos dipaparinan titipan manah ku Allah Subhanahu wa taala ngaran hate cik urang mangga tingali hate urang di bisi kaayaan ieu manah urang hate urang teh dibere teudaman ku Allah Subhanahu wa taala. Teudaman natena teudaman biasa tetapi teudaman langsung direpotkeun ku Allah. Tingali ku urang manah teh naha dipaparinan ku Allah masih ngap-ngapan kene. Tetapi hati urang teh masih caket kana sakratul maut naudzubillah. Atawa hati urang teh tingali bisi tos dimautan ku Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Tayyiba mah bade nerangkeun ciri-ciri hati nu dimautan ku Allah. Eta adamul hajani, tetapi adamul hajani teu ayana nalangsa alama pataka kana perkara nu tinggalin anjeun teh minal muwafaqati tina pirang-pirang nyaluyuan kana taat ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hate urang teu dipaparina nalangsa sakeprul dina hate urang di mana urang teu bisa ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun tinggalin sholat, tinggalin ibadah, tinggalin taat eta hate teh lempeng. Hate teh sugan aya nalangsa teh aya. Sugan aya sedih eta teh hate teh. Teu sasedih urang di mana teu dagang teu meunang bati teu jual. Sedih ngangres dina hate teh naudzubillah. Di mana urang dihina ku batur teh aya kasedih. Di mana kahayang urang teh nu dikumpul-kumpul ku urang dulu dibeakeun ku Allah. Sedihna teh nataku. Tapi lamun urang teu ngalaksanakeun parentah Allah, sedihna dicabut ku Allah. Leungit kasedih di mana urang tinggalin kana taat ka Allah. Eta jalmi sapali hatena nu dimautan ku Allah. Wa tarkun nazami jeung ninggalkeun sami ninggalkeun nalangsa. Alama fa'al tahu kana perkara dosa nu midamel anjeun kana itu min wujudi jalati tina ayana pirang-pirang kadorakaan. Teu aya nalangsa di mana urang ngalaksanakeun kadorakaan ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun lambai urang doraka teh teu aya kasedih. Lamun awak urang dicalikeun dina perkara nu teu aya ridona Allah teh malih-malih naudzubillah nepikeun ka aya jelema dina dorakana teh dibere bunga ku Allah.
bunga tapi nganyerikeun batur malih ningali batur teu maju teh asa keprok ya urang gaduh dulur nyungsep dina dunyana atau kadang-kadang ulum ajengan ajengan narosulah berenang itu maksudnya namun itu saking bunga mana dulur abdi nu dipikang ngewa ku abdi bangkrut usahanya mangami ku ajengan nawasulan bangkrut batur astagfirullah keur dibere doraka ku Allah teu aya naon samana eta ciri hate nu dimaotan ku Allah Subhanahu wa taala ngan sok sanaos cirina kapanggih maotna hate urang samudayana anapi sapali abdina Allah dina maotan hatena ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah sing ageung manah urang samudayana bireh Allah mah kawasalun urang dipaparinan jumeneng keneh ku Allah boro-boro teuing ayeuna nu manahna ditedamangan ku Allah nu manahna dipaparinan panyakit kronis ku Allah Subhanahu wa taala cacakan manahna nu dimautan ku Allah insyaallah bakal dihirupan deui ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah aya minaz jalati tegasna mah tina pirang-pirang dosa allati tujidu anu dipanggihan jalati teh min ka ti anjeun tegasna mah teu aya nalangsana di mana urang ngalaksanakeun perkara dosa anu kapanggih teh dosa teh ti urang kantos nganyerikeun ibu rama urang are-are kantos nganyerikeun wargi urang samudayana kantos urang teh nganyerikeun kan janten bojo urang samudayana kantos urang teh malihan nganyeri ka urang kali urang samudayana kantos urang malah nganyeri karena awak sorangan jadi bawa salat awak urang samudayana jadi carikeun dina ridona Allah betah awak dina doraka teh eta jelema keur nganyeri karena awak sorangan tapi nganyeri boro kana awak batur kana awak sorangan ge teu asal nyeri malah aya bunga dina hatena laudzubillah summa memang pirang-pirang jalmi yang dibetahkeun teu salat hampir 2 tahun teu calik dina ridona Allah teu dibukakeun hatena ku Allah hampir 3 tahun malah nepikeun ka nambah yuswana teh can ditambahan hidayah ti Allah eta ciri jalmi hatena dimaotan ku Allah naudzubillah dan sakali deui najan urang dimaotan hatena ku Allah di alam dunya mah Allah mah kawasaeun ngahirupkeun deui eta hate boro-boro Allah banyak si Abdul Qadir Jailani itu dibidian ku Allah boro-boro hate jelema jalmi nu tos dikubur ratusan tahun kum biizni saur si Abdul Qadir Jailani kudan ajeun kalayan izin kami ngadohirkeun kana biidznillah izin Allah jalmi nu di alam kubur digugahkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta teh widitya maka kurang sumping ka pangajian teh sebenarnya keur ngahirup-hirup hate itu kang da manah abdi mah tos hirup nah hirupna sina dijag-jageun aya ngap-ngapan teh hirup keneh teh bisa tungtung nyawana can dicabut hirup teh di mana aya alamat hirup haram dikuburna mayit yang misalkan contohnya 10 menit direk mawa ditungguan di latri urang kuburkeun we teu kenging teu acan seep nyawana mah wayang teu kenging dikubur eta mayit pisan mayitnya jelema urang dan disebut mayit mah geus kacabut nyawana ku malaikat Jibril alaihi salam ayeuna urang ieu nu sapali manah urang baheula keur dimaotan ku Allah tangtos meureunan ngarep-ngarep ieu hate teh supaya dihirupan deui ku Allah Subhanahu wa taala wa alamatu hayatihi jeung ari pirang-pirang cirina hirupna hate si jelema eta bil anwaril ilahiyati
kalayan pirang-pirang cacaan bangsa ka pangeran. Jadi hirupna hate urang samudayana teh ku nur ilahiyah. Nur ilahiyah teh caang hate rumasa diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Anwar teh cacaang, ilahiyah teh pangurusan Allah. Jadi hatena dibukakeun deui ku Allah ningali kana pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Tak ku ningali urang rumaos diurus ku Allah, ieu jelema mimiti dihudangkeun deui maot ku Allah. Dibeuntakeun deui panon hatena, didangukeun deui ceuli hatena, digugahkeun deui malahan awak hatena teh ya. Gorejag deui alhamdulillah, inget deui kana parentah Allah, didugikeun ku Allah nya ngalangkungan jasadna kana tempat nu aya ridona Allah nyatana masjid tanapi madrasah. Dan ngahudangkeun nganterkeun jasad urang kana tempat sae teh sebenarnya wasilah Allah nyentar kana hatena. Da di mana hatena disenteran ku ilmuna Allah, disenter ku hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro jagjag insyaallah. Nu rada teu jagjage maksa-maksakeun sumping ka masjid. Teu sieun ti dagor kana, teu sieun ti guling malah keur sujud. Teu sieun teu bisa cengkat deui di mana urang keur dirukukeun ku Allah. Saking hatena dicangan ku ilahiyahna Allah Subhanahu wa taala. Ngan di mana dicabut dina hatena anwarul ilahiyah, boro-boro keur teu damanna dibere jag-jag ka masjid ngan teu asup kaliwatan malah. Kaplong masjid dengan hanya ka teu nepi asup kana palataran-palataran acan begitu. Dugi jasadna malah ngelebihan masjid. Ya, dengan hanya ka kaliwatan 1 kilometer teu asup. Masjid deukeut teu nepi. Masjid terbuka katutup hatena naudzubillah. Masjid sakitu ramena ge manehna hatena dibere keung ku Allah sieunun ka masjid teh. Naudzubillah summa naudzubillah. Tah mimiti hirupna hate teh ku ilmu nu bangsa ka pangeran. Mantak ilmu tauhid, ilmu hakikat teh, ilmu Allah khususna, umumna mah ilmu Allah nu sadayana teh. Dina syariatna majeng torekat jeung hakikatna eta teh keur ngahirupkeun hate urang samudaya. Tapi sumnu teu daramang teh cigan ku Allah kamari teh nya pepeling keur urang. Batur teu damang belah kulon kidul wetan jeung kaler teh. Kan ku teu damang ku gering ayeuna mah nu ngalayat ge sarieuna. Sieun apa gering. Tapi lamun teh mah urang apal tatangga urang aya nu beunghar, hayang daratang lepungan. Hayang teh pak beunghar na mangka urang.